Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina abyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Al-ayat, ayat anu nembe dibaca teh surah Ali Imran ayat 106 sareng 107. Ieu ayat teh kalebetkeun kana ayat khobariyah, berita anu kudu disampaikeun ku Kangjeng Nabi ka umatna. Yauma tabyadul wujuh jadi makmul tina kalimah uzkur, kudu nyaritakeun anjeun Muhammad, bejakeun ku anjeun Muhammad naon nu dibejakeun teh hiji poe, nu mana dina eta poe teh aya jalma nu hideung beungeutna, aya jalma nu bodas beungeutna. Poe naon eta teh yaumul kiamah, poe kiamah. Janten di poe kiamah teh khobar ti Allah nu kudu ditepikeun ka Kangjeng Nabi, manusia teh aya nu bodas beungeutna, aya nu hideung beungeutna. Ulama ahli tafsir beda-beda. Aya nu ngamanaan hakiki hideung beungeut teh lestreng we beungeutna hideung, bodas beungeut teh nyacas we beungeutna bodas. Tapi aya deui nu ngamaknaan nu dimaksud bodas beungeut eta teh majaz tina makna jalma bagja. Anu hideung beungeut eta teh tawis jalma cilaka. Jadi nu rek cilaka mah harideung beungeutna, anu rek bagja mah barodas beungeutna teh. Saha jalma nu bagja, saha jalma nu cilaka, diuningakeun ku Allah. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, jalma-jalma nu carilaka anu hararideung teh beungeutna, akafartum ba'da imanikum, nyaeta jalma-jalma nu kufur sabada iman. Saha jalma nu kufur sabada iman, pendapat kahiji nyebatkeun ahlul kitab. Ari ahlul kitab teh pan Yahudi sareng Nasrani. Yahudi boga kitab Toret, Nasrani boga kitab Injil. Baheula mah kana Toret jeung Injil teh turut, malah percaya kana eusina. Dina Toret dina Injil geus dibejakeun anu nungtungan para anbiya jeung mursalin teh disebut nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi. Nu maraca Toret, nu maraca Injil percayakan eusina. Turunyung we nabi ku Allah diutus ke alam dunia, loba jalema nu ngabalieur tina iman ka nabi
Ieu nu dimaksud ku ayat akafartum ba'da imanikum. Engko bareto percaya ka Muhammad, syariat na ngarubah kana syariat anu dibawa ku Nabi samemehna, kitabna nganasah nyalin ngarubah karena kitab-kitab samemehna. Lain salah Injil, lain salah Toret, tapi Injil jeung Toret dinasah ku Quran. Quran mamual aya nu nganasah. Ta eta teh diselewengkeun eusi Toret, diselewengkeun eusi Injil. Eta nu dimaksud akafartum ba'da imanikum. Matak jelema nu hararideung beungeut teh baretona percaya, nah kabeh dienakeun jadi teu percaya. Urang susul nu jadi sabab teu percaya ka Nabi gara-gara naon? Aya panyakit dina hatena. Panyakit naon? Panyakit hasud. Asa hirupna geus ti heula, maca kitab Toretna geus tapis, ieu jebul aya makhluk anyar ku Allah diangkat jadi jelema pamulyana. Jadi teu betah asana nu kudu mulya teh dewek da geus tibareto hirupna. Asana nu kudu mulya teh dewek da pinterna ge ti babeheula, paham kana Toret, paham kana Injil. Peun eta kahiji jelema nu hideung beungeut, jalma-jalma anu kalalufur sabada iman, yakni eusina teh Yahudi Nasrani penganut Toret jeung Injil, tapi eusi Toret jeung isi Injil diinkaran ku maranehanna sorangan. Anu kadua akafartum ba'da imanikum, aya nu nafsiran nah kupur aranjeun kabeh, teu fokus ka Yahudi jeung Nasrani, malah urang ge nu aya di dieu jigana kahitoban ka obrolan ku eta ayat. Nah anjeun kupur sabada iman. Iman nu mana? Iman anu diikrarkeun ku urang di alam arwah. Pan sepakat sadayana alam nu keur dicicingan ku urang mah ieu teh nomor katilu. Pampayuna alam nu dicalikan ku urang teh alam arwah. Kadua alam batni, ayeuna alam dunia. Tah nuju di alam arwah sadayana ruhani iman ka Allah. Ieu teh sok disebatkeun ku ulama ahli tafsir perjanjian awal antawis Allah jeung makhlukna. Panjanji teh bu aya 3, aya janji anu umum ahdun amun. Mana ahdun amun? Ahdullah li jami'il khalqi, janji Allah ka sakabeh makhluk. Allah tauhidilah sangkan makhluk nganunggalkeun Allah, iman ka Allah. Ngalangkungan di alam arwah sadaya naruh ditaros alastu bi rabbikum. Rohani teu aya anu teu nemal, sadayana nemalan qalu bala. Aing lain anu ngurus aranjeun kabeh cek Allah. Aing lain pangeran aranjeun kabeh. Rohani boro-boro pi imaneun, pi musyrikeun jeung pi kupureun ge nemalna bala. Jadi sadayana di alam arwah mah eueuh nu kufur baka pungkur, sadayana iman. Gubrag we ka alam dunia akafartum ba'da imanikum, maruk nanya teh Allah di alam arwah hungkul, disangka ayeuna di dunia teu nanya. Padahal sami nanya, ayeuna ge pertanyaanna malulu kawas bareto alastu bi rabbikum. Matak aya perjanjian kadua, mana ahdun khosun lil ambiya, janji nu khusus ka para nabi, ngabejakeun perjanjian baheula di alam arwah, mana tabligu risalah, nyampikeun aturan Allah ka makhlukna. Jadi leunteu nepi aturan Allah teh nepi da disampaikeun ku Rasul, ameh makhluk ameh umat anu ditepikeun ku nabi aturan Allah teh kembali karena perjanjian awal ngaku Allah sebagai pangeran. Lin ayeuna isukan di barjah ditaros man robbuka, engko alastu bi rabbikum teh.
Ayeuna ge di dunia ruhani teh ditaros, ruh urang ditaros. Aing lain cek Allah nu ngawaskeun kana soca, aing lain nu nyieun nguping dina cepil, aing lain nu ngadamel kepat dina panangan, aing lain nu ngadamel ngalengkah dina sampean. Pangzur ila nafsika teh tah ameh kapaham sifat kalamna Allah. Mata kurang ngaji kitab ieu teh Pak, supaya paham lin katalar Allah kasifatan ku sifat kalam, sementara Allah nanya ka urang teu daek we kahartieun ku rohani urang. Mun pananya Allah geus kajawab dina sakujur badan urang, summan takil lil alamil ulwi, sok pinah ka alam luhur summa supli tuluy ka alam hanap. Di luhur aya bulan bentang panon poe, maju sadayana Allah teh naros, alastu birabbikum, aing lain nu ngamajukeun bulan, nu ngamajukeun bentang, nu ngamajukeun panon poe. Nu aya di bumi aya tukang dagang, tukang tani, tukang buburuh, aya nu ngabri ngaji, ditanya aing lain nu nyieun untung dina dagang, aing lain nu ngabisakeun anjeun hadir kana pangajian. Eta alastu birabbikum, akafartum teh naha kahalangan ruh anjeun tina ngarti kana pertanyaan nu dilontarkeun ku Allah. Allah nanya elatna sabab Allah kasifatan ku sifat kalam, sifat kalam kalebet sifat ma'ani, ari sifat ma'ani sifat wujudiyah nu bangsa aya. Ayana eta sifat sarwa jeung ayana zat, ayana zat Allah pada maklum, aya eueuh mimiti jeung aya eueuh tungtung, sabab ayana di atapan ku kidam jeung bako. Mun nu aya eueuh mimitina jeung eueuh tungtungna eta teh Pak maknana istimrorul wujud, mayeng ayana. Mundat Allah mayeng ayana, atuh sifat kalamna oge sarua mayeng ayana. Maksudna mun bareto Allah naros ulah disangkit tiap detik tiap saat anu dilalui ku napas urang ayeuna di dunia. Allah teu nanya, sami nanya. Ngaloba rohani nu teu ngarti kana pananya eta, sanajan akalna tikohna ngartieun kadinya. Nu keur dagang menang untung dina dagang, lobaeun jelema nu teu rumasa ditanya ku Allah. Naon nu ngahalangan ruh urang nepi ka bisa ngarti kana pananya Allah. Aya waham jeung khoyali. Al wahmu wal khoyalu yuthbitani al ghaira, wahaman jeung hayalan netepkeun kana ayana perkara lian Allah. Di waham urang nu dagang teh, di waham kuring nu kaluar kesang teh, di waham matak teu ngarti kana pananya Allah. Kalimahna dibaca la haula tapi teu pernah dirasakeun, padahal urang la haula eueuh daya wala quwata jeung eueuh kuat. Akafartum ba'da imanikum, kunaon hate kahalangan nalika ku Allah ditanya saha nu nyieun bisa hadir kana tempat pangajian, saha anu ngabisakeun anjeun takbiratul ihram nepi ka awe salam salat ngaranna ditaros ku Allah. Mata kadang-kadang loba jelema nu migawe taat, nu migawe amal henteu nepi kana syarat makbul jeung teu dugi kana syarat makjur. Sok sanajan nepi salatna kana pangkat sah, malah aya jelema nu ngaji kabiasa wiridna ngaji pikih wungkul. Mun wiridan jelema ngaji pikih wungkul maka waridna ge ilmu fikih. Mun urang sembat ngaji ilmu fikih pasti udagan amal nepi kana pangkat asah. Mun salat paya bener cek pikih, lain ulah bener cek pikih dan ngaji pikih lagi wajib ain kudu urang teh bener cek pikih ngan ulah sote ngaraca cukup didinya. Tapi ironi na lobaeun jelema anu kaluar bahasa tina lisana ka jumlah tasahul fiddin kumaha aing ibadah payasah we urusan ditarima jeung teu mah kumaha Allah eta teh tasahul bahasa gitu. Kapan aya syarat makbulah aya syarat majurah. Makbulah teh ditarima ari amal nu ditarima anu nepi, ari amal anu nepi anu leumpang keur amalna, ari jelema nu leumpang keur amal jelema nu hayang leumpangna. Hayang moal karep-arep nepi, moal karep-arep ditarima. Amal nu ditarima ku Allah teh nu hayangeun nu migawe amal nepi ka Allah. Teu saeutik jelema amal nyebutkeun payasa, teu kapikir ieu amal teh diarah jeung teu ku Allah.
boro-boro hayang nu loba hayang ge loba nu teu init leres Pak. Jika orang hayang duit tapi horeaf digawe, boro-boro anu ini lo boro-boro nu teu lempang ge loba nu teu nepi. Mata kadang-kadang keur suluk ngalempangkeun hate balik ka Allah ngaliwatan makom tobat, makom sobar, makom ridho. Loba jelema makom tawakal, dagang teh kapan tempatkeun Gusti, makomkeun hati abdi dina makom nu diridhoan ku Gusti, ngan keur ngabukakeun sesana pirang-pirang makom hati teh pan makom tobat. Loba jelema nu gagal teu tulus nepina gara-gara teu sampurna ngaliwatan kana pirang-pirang makomatil qalbi, pirang-pirang makom na hati ari ngaran makom mahalul kiam, tempat cicingna manah urang aya di mana. Ngan ulah kena-kena urang teu daek wae nepi ka ngajadikeun putus asa dina amal. Eta hungkul Allah mah teu heseun sing urang teu meunang ganjaran tina jihad salat, Allah babarieun ngadamel ganjaran tina jihad urangna daek maksakeun migawe salat, lain tina arah-arah salatna tapi tina arah-arah mujahadah nafsu, merangan nafsu nu nyarek so. Ulah kieu lah da salatna ge teu nepi eureun we salat kitu teh kayaknya. Eta mah putus asa namina. Ieu akafartum ba'da imanikum. Kadang-kadang teu sadar urang nyalir anu kupur sabada iman baheula di alam arwah. Wah pihideungeun beungeut urang teh nya. Mana nu bodas beungeut? Perhatoskeun ka payuna ayat. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Ditandaskeun ku Allah. Jalema nu bodas beungeut nu dirahmat ku Allah, lain nu loba amalna keur di dunya, lain nu minang munggah hajina, lain nu loba ngaluarkeun duit sedekahna, sanes Pak nu aya dina rahmat Allah. Dikuatan pan ku hadis Nabi, la yudkhila ahadakum amaluhu al jannata. Loba salat, loba puasa, pulang anting munggah haji teu ngasupkeun anjeun ka surga. Wala anaya Rasul mun ngitung paloba-loba amal salira pangseueurna amal Gusti, nah salira ge sarua ka surga lin ku amal salira. Tandas jawab Nabi, wala ana sarua aing ge ka surga lain ku huthet amal aing. Nepi ka kabejakeun Nabi mah balas tahajud teh bareuh sampeana. Aya nu ngalaman nepi ka beureuh suku balas betah salat. Makanya cek Nabi wala ana illa ayata ghammadani Allahu bi rahmati wa fadlin minhu. Anu ngasupkeun kuring ka surga mah rahmat Allah. Mata cek tadi wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmat Allah. Wiridan ngaji tauhid saban bulan tah nu diteangan papi rahmatillah, muga-muga meunang rahmatna Gusti. Naon hubunganna na rahmat Allah jeung ngaji tauhid? Dijawab ku ayat nu sejen, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Eta jawabna jalema nu ngarepkeun rahmat yakni nu rek dibere rahmat. Mana hiji innal ladzina amanu titik we heula nepi ka dinya jelema nu dina hatena aya imanan. Sanajan salatna loba, puasana mineng, iman eueuh dina hate cilaka. Solawatan sapeuting nangtung teu diuk-diuk tapi iman eueuh dina hate teu jadi jaminan. Urang menganggap mahabbah ka Nabi teh solawat maksakeun cangkeul-cangkeul oge. Sapeuting teu diuk-diuk. Salat subuh kaberangan. Kali solawat ka Nabi teh pamutabaah ka Nabi eusina. Salawat ka Kangjeng Nabi teh eusina mah urang mutabaah ka Nabi, nuturkeun ucap Nabi syariat. Migawe laku Nabi torekat, ngalempangan tingkah Nabi hakikat. Eta nu disebutkeun sholawat ka Nabi. Mata keur Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin numbuhkeun rasa cinta ka Kangjeng Nabi. Lin ngabayang-bayang pameunteun Nabi demi sing ceuk beja Nabi kasep ge moal kabayang da teu ngalaman nyaksi. Nu teu dinasibkeun pepenak jeung Nabi memboh dina impenan mun zaman ayeuna.
berarti keur urang mah keur maca shalawat atuh minimal inget kana sidik amanah tabligh jeung patona sabab ku sidik amanah tabligh jeung patona syariat torekat katut hakikat bisa dilempangan mutabaah tia urang ka nabi. Jalma nu bararodas beungeut yakni jalma nu bagja fafi rahmatillah nu dirahmat ku Allah nu aya iman dina hatena nu aya iman dina hatena cirina nu aya tauhid dina manahna matak tauhid ngadatangkeun iman sabalikna tauhid musyrik ngadatangkeun kakufuran. Tah urang teh wiridan ngaji ilmu tauhid teh sugan we datang warid tauhid teh lain ngan saukur ceuk akal natikoh tapi bener-bener karaseun ku akal gorizi urang beh dituna ilang bara ku Allah dipaparin anugerah nepikakeun ka kabuka rohani urang ahli zahir jeung ahli batin teh tah eta harapanna